Basyarallahu amalakum. Iya ayat Masya Allah. Imalu masyitum basyarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin. Turun azab gempa eta teh dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa aya naon si didinya. Nu mantak dibere angin aya naon si didinya. Nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasyarallahu amalakum. Geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasyarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalu basitum. Sadaek teh sia wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Allah alam bim maradi wa akharuna lan utawi kaum kang lawan kabeh minal mutakhallifina saking kang naimangai kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha'u kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyumitahum bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan orang taubat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utai akharun de ikhlasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada tergagabeh dalam sausane rujuun nabi murad suji kimbarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang putra ki Malik wa Hilal bin Umayyah lan ki Hilal kang putra ki Umayyah takhallafu dari mangari salasa keseluan halemamu wa mailan lan condong ila daati maring senang ulan ifaqon ora lini pakwala yabdadulan ora nanasasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa paukifa amruhum makaden kana gagana perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nikiranhu min salasa sepemanusiatan nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam turun kenapa tobat salasa ba'd dalam saus ini wukifa malah dan turun kenapa tema tobat ya salasa ing dalam sausnya wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa
akhirnya diterima pengakuan dosana, yakni diterima dosana tuluy titah sodakoh cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana henteu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosana. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna atawa khitab teh linnas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masya Allah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat. Atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masih sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenah neuk ibadah bae mangga. Acenah abdi mah neuk main koprok bae gae. Acenah abdi mah neuk nonton TV bae los. Acenah abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia. Los, iya malu masih itu. Ayo geura. Masalah dasar. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulya ka Gusti Allah henteu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh, sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun. Ge gajangkeun deuk mere sorga kan nurut, deuk mere neraka kan teu nurut, sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan ka Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa, bedakeun ka urang SPT. Ieu sepatan SPT. Bedakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokoknya kabeh bejakeun ieu malu. Besi ente jadi bupati udah korupsi bejakeun terus. Besi ente jadi gubernur haju udah korupsi terus. Besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae. Nah enggak terus. Pentaan ku sia duit jelema. Ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus. Masalah. Besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus. Pokona endek migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan. Ya Allah. Teu bahasa kitu ge ngeri sebenarnya. Sebenarnya bahasa kitu teh ngeri. Atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyungsieun. Lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri, sing ngaji bae terusnya sing getol. Berarti kan ngabubung. Lamun aya santri kemudian tilok ngaji, sing tilok ngaji bae di dinya, teruskan ulinna. Itu kan nyana jadi mikir kan. Pan ieu kieu kita teruskan ulin. Tuh kan? Urang ka anak urang. Sakolana bagus, kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna. Cek. Saya buka pagawean bagus teruskan.
bunga kan. Hede anak urang dititah ngakal bae, dagang, mundur bae, segala rupa motor geus beak sabaraha meureun, ceng, pagawean sia teruskeun. Nya ge mikir. Kolot kubahas ieu kolot. Kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus. Ya. GSB ye lanjutkan. Eta sarua kene lanjutkan ge eta. Eta ge bahasa nyungkun eta. Ulah disebut bagus eta kus kitu. Bahasa teh kumaha kasaha ngomongna, kasaha tibana. Tuh kan? Ih, eta bahasa kitu. Batak di dieu teh aya dua rupa. Bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu. Eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana. Hiji targhibun azimun lil mutiin. Ngaresep anu pohara ka jelema nu taat, nomor kadua wa'idun azimun lil mudzibin, ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa. Sok lagi anak urang getol gawena teruskeun ceng, urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat we ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa. Masya Allah, ya Allah. Tanya, orang jadi bos, terus dari ke anak buah, rapih ya anak buah teh, boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pegawai, nu dititah khusus, jana di pegawai. Aya anu teu khusus sapatu, kujana padahal mah lain bagiannya na dielap, gitu kene sasapu, gitu kene bersih eta luar. Aduh, ya anak buah hebat amat. Di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat. Nah eta urang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean sia bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan. Nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu, boro-boro jukut di cabutan. Ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos. Diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat. Sialan gua gobloknya tepan tuh anak gua. Teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui. Nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4. Beuh ieu mah ngasokna pa. Ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae. Jadi jam 7, 8, 9 tadi gawe teh. Di jam 10 mah geus kieu bae. Nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok. Aya bos mah itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae. Korupsi waktunya bae. Haju salat pan. Mantep salat wiridan pan. Bae baca Yasin 7 balik. Goblok we. Da kira di gawe ya anak gua. Tapi bosna kade sia-sia. Sia boga pagawean kos kitu, emang aing teh nyaho. Terus kan. Bahasa teruskan kan nu tadi terus ayo terus kan terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus berarti kan nyahoan gitu asal aing dipecat ka jeung kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatohna kumaha anu narimana ieu madu oh sungkunan bet kumaha Gusti teruskeunana fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah dumanteug fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh. Oke di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun ali silakeun deuk beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Ya malu mas itu silakan pagawean. Ente maksiat terus. Awas. Fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh. Ulah di akhirat di dunia keneh.
Jelemat ibadah ka Gusti Allah, salat konsisten berjamaah, penting ala kadar, hudang 2 rakaat bae mah, isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana. Istiqomah dina salat berjamaah, pentingna hudang, beurangna tah duha tempokeun. Setahun, 2 tahun, 10 tahun bakal aya berbeda. Fasayarallahu amala. Jelema ngridit. Sewa jusari bae. Jamureun ngridit kabeh. Dah, ngridit teh motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain ngriditna, kredit masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atawa teu nerima cash, kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh. Anu 2 akad berbeda, mun cash 10 juta, lamun kredit 20 juta haram, riba. Nah, wari tinggal ditanya, aya eueuh anu akur ta misalna cash jeung kredit akur, mana coba mun aya bawa ka di jelemana. Makana ulah ngomong langsung we kredit haram. Henteu kudu dibahas deui jak geus keur ieu. Ya, aya kiai nu kakarek ngadenge, nyuci sambarangan bae ngredit haram. Ye, tah mah meureunanan teu ngaji kitab. Sungut si anak poe ngisoekeun. Tungtung nomor ribut. Hai ngaji ulah datang di tengah bae, tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Ge, eta kucing ngaharamkeun kredit. Emang geus dibahas teh dieu. Nyaho ya sarwana. Pantaukeun murid kos kitu ya. Atuh kan istiqomah nanyakeun anak. Eta kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil. Wah, tunggus beres. Kumaha? Tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum, katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atawa rentenir, fasayarallahu amalakum. Jelema judi, fasayarallahu amalakum. Jehe korupsi, fasayarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh. Eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah. Sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten. Ka para pejabat sumuhun. Ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh. Saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana. Caknya goblok meureun sia. Sopan ge nyeri ka hate aing. Tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe. Awewe na sopan geus hapunten jakana. Sanes abdi nolak, hapunten. Kunaon atuh? Ieu mah aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios abdi mah hapunten we. Teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan. Hapunten we heula nya ieu mah. Mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae. Eta pan sopan tapi nyeri. Sial tah urang priangan goblok. Nyeri eta kos kitu. Aduh, apa sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang, Bekasi, tah mah sapagodo sarua. Mun aya anu ka awe teh dicintakeun neng. Deh. Cintayangan bae saejeun sih. Emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan. Moal wakal wenan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo, budak. Tangerang makan kos gitu. Bung lah. Bung. Jadi emang bahasa lah kos gitu. Tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan. Henteu ari ulah awaka eulanan. Orang dakwah hidak eulanan, ulah awaka eulanan. Mak urang mah eulanan ya eulanan. Atuh panatu kulantaran emang nagarana tuh biasa bae. Tapi kan di Bandung mah lain. Apunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we heulanan. Bili bade milaran sanes mah teu mangga wae heulanan. Abi mah teu geuneuk teu maleuk mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol.
sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah saddaerah. Nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu Aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan. Hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarereha. Nah sanesna ge kan mantuna ge sami. Ayeuna ge nuju masantren keneh. Di mana? Di bawah jeruji. Teu balain masantren penjara sumuhun. Loba deh eta teh keureun pasayarallahu amalak ye imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalak sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Nah, kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Kekenyana nu menang deui. Kotok-kotok nah beak jeung geus deuleu. Beak ke duit aing cak bandar ye. Kotok-kotok menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500. Yeuna geus beak tinggal 50.000. Atuh pan kumaha tah? Ye, samak we dibalang. Ngeusan cak cenah teh. Tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu. Ya modal lagi nya ngan 1 juta. Ye, atuh siapan bandar koprok ge. Ayeuna judi 100 juta, nu 1 miliar. Mana nu sugih? Gua menang judi misalnya teh menang 100 juta. Put. Nu ngadenge, sia menang judi kan heuh, menta tuh aing tah 10 juta. Sia belum tah 10 juta. Teu karasa tah nu sit teh. Nyana mah ngarokok, ngahutang. Judi emang kumaha kitu? Masyaallah teh mah hawa nafsu doang. Nah, pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual. Imalum masyitum pas sayarallahu amalakum. Jelema can mahi dina nyandung. Lantaran ngan sakadar nafsu doang. Sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan. Kocak-kocak aya borongan. Aya geus borongan pamajikan opat. Pas sayarallahu amalakum kadeul bal kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha. Je gantung diri bisa ujanan. Ye nu kolot menta, nu kadua menta, nu katilu menta. Nanti dulu dah ngutang aja di warung. Entar nih belum ada proyek, ya dah ngutang kan geus aya 1 juta 2 juta na cak tukang warung kapan bayarnya? Entar suami saya belum ada proyek. Nanya deui kan ka suami, belum ada proyek, pandahar mah kudu terus. Mah udah sekarang kita musyawarah, kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah. Kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat aing mah ngemper etis tante. Mal kebel ye pas sayarallahu amal. Lamun deuk nyandung kuduna boga pabrik teh. Awakna seger teh. Bobogaana ge seger teh. Atuh bade bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan 2 pugu tilok digarap-garap. Lalaki tolol sama kos kitu. Pugu pamajikan minta cai di kurang pamajikan salaki lemah cenah kiai. Lemah naonna ieu? Lah lu loba omong. Pancena 2 pamajikan 2 mah 2 bae cenah mong sok jelema mah kos kitu. Geus hudang-hudang cenah kiai. Saat cenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pasayarallahu amalakum. Deleukeun tungtung. Deleukeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah. Engke bakal katembong ku Gusti Allah. Kumaha kaikhlasanna pasayarallahu amalakum. Deu tungtung. Jelema nyieun yayasan. Awas deleukeun pasayarallahu amalakum. Nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarul hamalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon gitu ya itu korupsi bang itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarul hamalakum jelema jadi pejabat korupsi pasarul hamalakum pokoknya mah naon bae naon pasarul hamalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur.
aya hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat tas sini tas si santri teh peuting yuk urang garap yuk ayo siap geus sia nu naek embung sia nu naek sia di handap nu mulungan naik geus tong kosa garang monyet jeung kuya naik nu saurang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek hareup turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan Masya Allah kiai bari doyur cenah geus kitu bae husnuzon santri teh menang 2 poe kan loba keneh nyokot teh yuk ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ja aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua jeung tae keneh kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo ada tempo nu nungguan di handap beneul ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut henteu cek cenah teh geus kieu we mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cek santrina kiaina kan di handap terus we di luhur geus pinuh tancan cek cenah cek nu geus cek santri depan sorana beda sorana lain hujana digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di deui asana kiai ka jeung urang ditelak-telak nya bener ieu mah teu daek turun nya di luhur bae digerakkeun oge cukup jang geus geura turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang cenah teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg kan embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus guys ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sia lain ngabejaan atuh ngabejaan kumaha aja jada di luhur geus tadi urang kumaha cek nya isukan urang apa datang bae ka kiai ye maulah mangkona atuh nya teh jauheun ka beungeut urang ieu tuh kiai menyahun kajen ku kumaha ge sora urang tingkah urang moal cek nu teh heula teh ulah isin urang kajen ku kumaha isin kajen ku kumaha ge ulah nyana pan peuting kajen ku kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura cenah kiai kajen ku kumaha lain kitu mundeg di alaan nu arasakna alaan kabeh masalah mama emang musuh ayah di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang besi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakieu ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oge kan naek nya dua anu hiji cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge
cak aing ge bakal kanyahoan sia. Teu kabehan satrinya naon mawanyana maling anu kiai. Pan sugan teh kiai doang nu nyaho. Paduh ampun. Nah ieu pasayarallahu amalakum. Di jelema maling sakali mah teu kanyahoan, 2 kali mah, 3 kali mah pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Kos dongeng abah teh anu ngadidik kucing bisa mawaan eta, bisa mawaan naon kadaharan. Ge barang kadatangan tamu, beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu, nu mawaan cai ucing. Cek. Jih, hebat amat teh segala. Atuh kitu ucing di dieu mah. Beuh. Ieu teh angora. Ucing angora nurut. Geus ngadidik ieu mah kajeun kumaha ge. Ajib cek cenah hebat-hebat teuing ye. Tah, tapi kan mejeuna bae geus beres tinggal dahar doang ye, geus siap dahar. Torojol teh aya beurit. Atupan ucing mah ka beurit musuh. Sedengkeun beuritna anu layak di dahar ku ucing kita. Acak-acakan kana. Kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan. Sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak itu. Atuh ngudag-ngudag beurit di dinya. Pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajeun kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai, pasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos, pasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauhun be batur. Pasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Pasayarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajeun kumaha ge. Ge lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa aya naon si didinya. Nu mantak dibere angin aya naon si didinya. Nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Pasayarallahu amalakum. Geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali, geus terketahui tapi teu daek tobat. Pasayarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalu basitum. Sadaek teh siap tapi deukeun ulah di akhirat, di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah. Teliti ku urang kamari aya angin di mana? Mau Tanjung Kait belah dieu setik. Urang mah ngan sakadar nyaho, alah beliun aya naon? Kiai mah kan neliti. Aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara ra rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh. Aya naon si didinya? Teliti ku urang mabok mungkin aya. Tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin. Mungkin judi mungkin. Korupsi mungkin, maling. Teliti. Oh, kalyahoan. Didinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang. Sia mah goblok bogo. Ngaju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah. Ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas, jangan melakukan prostitusi di situ. Tetep bae geus dibasmi tahun kabari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih, bahaya siap masyarakat dirinya ge. Geus. Ieu teh adalah keur memancing siksa. Awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat. Yes, amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi.
perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh weh kos peuting bae si aya naon mobil di arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum dengan imam batu di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener beuh tamatu lain bereun pantar urang jatuh pagenjek-genjek kos kitu sih di desa di desa pagenjek-genjek di basir dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng ayat anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal tungtuna mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teu nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunamikeun beres tsunami sugan teh salaladar muas kene nyalembrung ta ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masa malu mas itu pasallallahu aman urang nu perorangan mah geus sering rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku hari geus kararieu takar rasa kusiat leg-leg ta renten busiat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang kabar duit tadina 10.000 bukan 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teu nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng oh geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana-bongana
disepak bisa punya. Tuh, eta basarallahu amalak. Kecuali kiai. Lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun maka duit pemerintah. Tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar. Pondok bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebeja kan ka urang duh kiai. Ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu. Duh padahal mah abdi teh nyaho saperabatan tadi seperti bagus kan ieu kudu kumaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aya naon kiai? Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah pan jadi penerjemah pan kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Bisa salaman ya. Jadi kumaha tuh ge? Bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imalu. Pasayallahu amalakum. Bakal katembong gajen ku kumaha ge? Amal urang teh ya. Nu kurang dipigawe. Maka cak Kangjeng Nabi, awas. Inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah. Tapi kumaha ka dituna? Masya Allah Karim. Lamun bae hiji jelema beramal kana pagawean amal bagus atau goreng. Beramal nepi sokratin soma di jero buat anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ilam makan. Masyaallah eta ucapan Kangjeng Nabi. Bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana dek beramal naon bae. Wali beramal di gunung nunya hoeun, salat sorangan, ibadah sorangan. Lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih, ya Karim ya Allah, bakal kanyahoan ka manusia cak Kangjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, 2 kali, 3 kali, geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Pasayarallahu amalak. Gehe kebal mah atuh kajahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapi jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teu curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Kering. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pa, beliin dong, Pa." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Eta deui anakna. Padahal bapana geus hidup. Maksudnya ulah siap lu ngomong bapak tuh. Ieu mah takan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pa, beliin dong, Pa." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Waduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae.
Ye bakal ganti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh kiai anu nyandung aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undangan lah. Tuh kan. Babari alasanan. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyona naon ieu. Horenganan dedeh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka? Ngajikeun. Geus sapeting 2 peting ka 3 petingna kasubuhan. Tuh, maksudnya kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik peting gimana teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak anu kolot naon? Ha. Iya. Munafik ya. Sok aju kikituanan urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rakasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka. Dibuka kujana. Teh diharap. Eta sorban teh tiung. Jangan teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah, eta kan pasayarallahu amalakum. Kanyahoan we kanyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat, nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Tuh masalah jeung moal nyahoeun lu bejelema. Geus atuh. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoeun saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana teh ka hajina kadinya. Imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat digeuraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit nuju ka dinya deui barang di dieu kuno kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu dilok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar teu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi atuh keur hajat ieu atuh mah ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kain tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang di mana ka haji meundang di mana sendal jadi beda kos kitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtungna mah lain nongton panganten nongtonnya napan. Nah ieu lah imalu asyarallahu amalak tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambeul pais daging hayam. Tarasi bae. Awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna, putih tinggal putih sampingna, putih tinggal putih sorbanna, putih tinggal putih kopeahna, putih tinggal putih sendalna, ti luhur tepi ka haam da putih kabeh.
Tapi di dieu geuneuk pas sayarallahu amalakum bakal katembong. Bakal katembong ajen gugu mage. Ieu lain cak sasacak Allah. Ye, urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah, ja amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasayarallahu amalakum bakal katembong bae. Ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur carita bagus, ieu mah jore meureunnya. Kajahoan wae kajen kuku wae jero hate. Emang teu kanya fasayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa, katiluna mah masyaallah. Jelema ye. Anu ngabobodo diri. Jelema anu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus segala dibagus, padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala. Sabulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak, bahkan lain disepak deh penalti. Lain disepak deh ya, disepak bangsa kada disoer doang. Ieu penalti ceger beres. Tuh kan. Emas kanyahoan aslina resep. Perak kanyahoan aslina resep. Mutiara kanyahoan aslina resep. Tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti. 12 pas. Geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae. Fasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna fasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat. Zahirna terjata, zahir ngawadahan anu hebat di jero batin orang aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mantek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun fasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa. Masya Allah dihebatkan guys, ngomong dalil, ngomong hadis, tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Fasayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. Imalu masyitu. Fasayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah, ayo ya. Gara beramal bakal kanyahoan, bagi nu taat aing kene kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya. Berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo sia teruskeun maksiat. Kege bakal kanyahoan ngarenten. Waduh irahaning aing bakal kanyahoan. Kabeh kanyahoan. Nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentak mending per-peran bae kan nu kolot. Lamun endek mending bebeja. Neng, ieu mah kakak mah izinan bae. Aya naon? Izinan. Dek ka pasar tah lain, Neng. Atuh iraha teu ngizinan. Aya dek ka pasar mah jadi izinan bae. Lain, Neng. Kunaon? Ieu mah kakak mah aduh. Naon sih? Ih aya jahe, Neng. Aduh masyaallah. Ieu mah izinan saminggu bae cakena teh. Asana ngarumas jasa ieu. Asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya. Nanaonan. Cek pamajikan teh. Nanaonan. Teu mah izinan bae bahkan anteur. Anteur ka mana? Ieu teh jahe ho. Oke. Kana ketungguan sakedeung. Nah, ketungguan sakedeung ke koleng izinan. Orengan ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja kanyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Neuk naon tuh nyandung segala lah geus. Lamun deuk nyandung nu jauh.
Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir, aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu a'lam bissawab.